Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nuju dengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 81. Jajaran 13 dihanap. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu ngalajengkeun hikmah anu ka 116. Yen kamari disebatkeun nyaeta natijahna atanapi buahna tina salat anu bangsa hakiki eta kamari disebatkeun aya genep gitunya. Kamari aya genap. Kamari tos dibahas nyaeta anu kahiji toharatun lil qulub. Toharatun lil qulub tanu kahiji. Mana matak ngabersihkeun kokotor maknawi nu bangsa kokotor agyar sareng kokotor asar. Eta nu kahiji. Teras anu kadua nyaeta kamari disebatkeun wastibtahi lubabil guyub. Eta tanu kadua nyaeta ngabukakeun tegasna terbuka anu disuprih nyaeta terbukana lawang hate. Mangga kalabat. Urang ngalajengkeun nyaeta ieu anu katilu. Buah salat nyaeta secara hakikat anu katilu. Nyaeta as-sholatu mahalul munajah. Anu katilu nyaeta salat tempatna munajat. As-sholatu ari salat. Mahalul munajat tempatna munajat ka Allah. Tah ieu buahna salat nomor katilu. As-sholatu mahalul munajat. Secara umum sok urang kadangu
disebatkeun as-sholatu mi'rajul mukminin. Ta eta teh sami eta teh. Maknana teh sami kitu. As-sholatu mahalul munajat. Salat teh tempat ngaharewos ka Allah. Tempat munajat ka Allah. Tempat ngobrol sareng Allah dina salat teh. Tempat curhat ka Gusti Allah. Salat teh kitu. Tempat munajat abdi sareng Gustina. Munajat urang sareng Allah na eta dina salat. Di palihan ieu dina sarahna disebatkeun munajat teh nyaeta kabagi dua. Kamari tah nu tos dijelaskeun oge. Hiji munajat makhluk sareng holik. Atanapi munajatna urang sareng Allah. Dina palihan ieu eta teh aya 3 tingkah. Munajat makhluk ka holik. Hiji tilawah, 2 azkar, 3 tasbih. Ta eta munajatna makhluk ka Gusti Allah. Terus nu kadua nyaeta munajatna Allah ka abdina. Kumaha cirina? Kamari oge tos disebatkeun saleresna mah. Hiji tapahum. Naon ari tapahum? Tapahum teh nyaeta Allah masihan paham. Tiasa disebatkeun pahmianillah. Di mana-mana urang salatna tos aya iqomah dina salatna. Tah, iqomah tandana iqomah dina salat berarti bener fikihna, bener tasawuf tauhid, tauhidna berarti nanjeur tah. Aya dina makom akmaliyah. Jadi iqomah dina salat ngabuahkeun hasil ieu nu katilu nyaeta tempat munajatna abdi ka Allah sareng tempat munajatna Allah ka abdina. Kumaha cirina? Hiji tapahum. Jadi eta si abdi teh tandana Allah ngabersihkeun hatena ka eta si abdi dibere kapahaman kitu teh. Eta si abdi teh dibere kapahaman anu disebatna naon? Pahmi anillah teh. Kumaha kapahamanana? Hate teh eling ieu kuring keur salat gitu. Hate teh eling ieu teh kuring salat ditiasakeun ku Allah. Hate teh eling keur salat ieu teh dikersakeun ku Allah. Tah kitu tapahum disebatna. Allah maparinan paham ka si abdi. Anu kadua putuh. Naon ari putuh? Waalaikumsalam. Mangga calik. Putuh. Naon ari putuh? Putuh teh nyaeta dibukakeun kana asror. Dibukakeun kana asror hatena teh. Mana asrorna? Perkara anu teu katingali ku mata kepala. Mangga calik. Calik. Tah eta 2 putuh. Dibukakeun kana asror ilahiyah, rahasia-rahasia kapangeranan. Dan memang ari asror ilahiyah mah berarti hate nyaksi kana keagungan Allah. Antukna berarti ieu hate urang teh ngarasa ieu salat teh nyaeta kakawasaan Allah. Urang teh salat lain bisa urang tapi dibisakeun ku Allah. Tah eta maksudna teh. Hate teh ningali ka Allah anu nasorup dina keur salat. Artina salat urang teh diurus ku Allah. Gerakanana, ngadegna, rukuna, sujudna, tahiyat awalna, tahiyat akhirna, tah eta teh diurus ku Allah. Tah lamun dibuka putuhna, dibukakeun hatena kana asror eta, hate nyaksi kadituna kerteg hate ngarasa yen kuring ieu teh dibisakeun salat ku Allah, ieu teh kuring ditiasakeun salat ku Gusti Allah. Jadi teu ngaboga-boga eta teu ngarasa ngaboga-boga kitu.
teu ngarasa ngaboga-boga hatena teh naon pinter salat, teu ngarasa ngaboga-boga ieu hatena teh kuring getol salat. Naon sababna? Sabab ieu sadayana ge anu dilaksanakeun dina keur salatna ieu hada min fadli rabbi. Ieu teh fadol ti Allah, urang ditiasakeun salat. Matakan upami ieu manah urang madep ka Allah anu nasorup ke dina salat, ieu salat teh luar biasa istimewana. Belum tentu orang lain bisa salat. Ya. Seueur pan sok urang tong boroning urang sa Indonesia. Sacibeureum kalong we. Anu salat jeung nu salat seueur anu mana kira-kira? Ya. Seueur anu teu salat rupana mah. Tuh berarti anu salat eta teh istimewa. Istimewa. Tambah sakacamatan. Anu salat jeung nu teu salat seueurna teh nu teu salat. Tambah sakabupaten Bogor. Anu salat jeung nu teu salat loba nu teu salat. Tambah sa Indonesia sok 80% ibaratna ieu. 80% umat Islam sa Indonesia loba keneh anu teu salat jeung nu tara salat. Tah eta arek kumaha arek teu diadabna ku Gusti Allah nya. Naon sababna? Sabab sing horeng di mana-mana hiji abdi tiasa ngalaksanakeun salat eta tanda kaistimewaan ti Gusti Allah. Ngan urang sama sok rada biasa wae nya asa alami. Asa alami eta teh. Urang tiasa ngalaksanakeun salat teh asa alami sok padahal mah eta dina waktu eta urang teh diistimewakeun ku Allah. Urang teh eta teh diagungkeun ku Gusti Allah. Tah tandana Allah munajat ka abdina teh kitu. Dipaparin waktos istimewa ku Allah, dikersakeun irodahna Allah ka eta abdi sehingga eta abdi teh tiasa ngalaksanakeun salat Isya tadi. Subhanallah, eta salat eta putuh. Dibukakeun hatena teh nyaksi ieu salat teh sanes tiasa abdi, ieu salat teh sanes bisa abdi, tapi ieu salat abdi dibisakeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga abdi tiasa salat. Tah eta kitu. Tah upami ieu hate ngarasa kitu ke dina salat berarti tandana eta dibukakeun hate urang kana asror ilahiyah. Ya, atanapi putuh teh. Anu katilu kamari robmul ashar. Robmul astar. Tandana munajatna Allah ka abdina. Kumaha eta robmul ashar astar? Robmul astar mah nyata dibersihkeunna pirang-pirang tutup hate. Ya. Dibersihkeunana pirang-pirang hijab ieu hate urang. Pan seueur ieu hate urang naon seueur hijabna nya, seueur halangna. Tong boroning dina jero salat, di luar salat ge seueur hijabna nya. Ayeuna urang dina pangawasan we wong Jumaah. Heug coba. Naon hijabna? Hijab ya diri urang. Tadi geus hujan laleueur di jalan. Aduh hoream. Hijab eta. Ulah salah. Kadituna naon? Cenah aing mendingan kene ngaloloher ya di imah daripada berangkat. Tah eta hijab eta. Tapi kulantaran aya buah tina salat nya eta disebatna munajatna Allah ka abdina keur waktu salat dipaparin eta si abdi teh robmul astar nyaeta dibersihkeun tina pirang-pirang kokotor hate. Mana kokotor hate? Sifat-sifat madmumahnya. Mana ujub, ria, takabur. Matakan sebelum masuk kana perkara katauhidan berarti ieu hatena kudu dibersihan. Kitu nya, kudu dibersihan. Matakan pentingna fardu ain ilmu fikih, fardu ain ilmu tasawuf, fardu ain oge ilmu tauhid janten dibarengkeun ke dina salat teh. Sabab naon? Sabab dina keur salat teh aya dua pertingkahan. Hiji ibadatul fi'liyah, dua ibadatul akliyah. Berarti keur salat teh dohir jeung batinna urang kudu bareng dilaksanakeunana. Matakan beres fikihna sampurna dina rukuna, sampurna dina salat syarat sah salatna, jauh tina pabatalan, terus perhatikeun ieu hatena anu disebut tasawuf teh. Mana tasawuf? Tah, tasawuf teh ngabersihkeun hatena hulwal batin minal panin. Bersih ieu hate urang tina perkara anu
ruksak. Mana perkara anu ruksak? Berarti lian Allah perkara anu ruksak mah. Ya, diri urang, teu ningali diri urang ya dina hate. Dina hate nya ieu mah tekad, soalna bab tekadan. Teu ningali diri urang bisa salat tapi Allah anu ngabisakeun salat. Tah eta teh contoh-contohna ngabersihkeun hate ti akwan, ti makhluk. Ya. Terus ujub, ria, takabur, dina pertingkahan hatena teh pokona mah abdi mah ngaraos disaksi we ku Allah, da teu hayang disaksi ku makhluk. Jang naon disaksi ku makhluk mah kan perkara pana, perkara bakalan ruksak. Bisa jadi ayeuna muji, isukan mah bisa jadi nyaci gitu. Matakan lian Allah robah-robahan. Ya, lian Allah mah robah-robahan teu langgeng. Lian Allah mah matakan ulah bunga-bunga teh yang dipuji. Da bisa jadi isukan pageto bisa rubah jadi dicaci. Terus deh sabalikna lamun aya nu moyok, ulah moyodok urang. Lamun aya nu nyaci ulah benci karena memang isukan pageto ge da pasti berubah. Pasti berubah jadi muji deui gitu. Artina lian Allah mah teu aya langgengna, lian Allah mah pasti aya tungtungna. Peuting oge jadi berang diganti ku peuting. Teu salawasna peuting, teu salawasna berang. Tak kitu matakan pertingkahan hate henteu ningali kanu ruksak, atanapi teu ningali ka makhluk, hate padepkeun ka Allah ta eta tasawuf. Bahasana kumaha? Berarti ngosongkeun hate ti makhluk eta disebutna mujahadah, merangan hawa nafsu urang. Kadituna padepkeun hate ieu ka Allah taala disebutna riyadatun nafsi. Tah didinya kakarak naik tauhidna. Kumaha naik tauhidna? Dina patekadanana teu aya anu kawasa iwal ti Allah. Dina patekadanana teu aya anu wujud lian Allah, teu aya anu bisa lian Allah. Gitu. Jadi sadayana dina hate mah kedah naon? Kedah tauhid. Kedah nunggalkeun Allah dina sagala perkara. Kade ieu bab hate. Jadi ari bab fi'liyah mah bab jawarih mah bab perbuatan mah dina fikih. Ngan hate ulah sampai dina makhluk ukuranna kitu. Hate mah asa disanghareupan we, asa disaksi we ku Gusti Allah, asa ditasorup ku Gusti Allah. Tah ieu teh kedah dilatih ieu teh salaresna mah. Soalna upami hate henteu dilatih madep ka Allah da moal bisa-bisa kitu. Moal bisa-bisa karena aya bahasa ala bisa kana biasa. Hate teh lamun teu dibiasakeun madep ka Allah mah pasti kadituna teh goplah we. Nya henteu eling kitu. Datang nikmat teu ngarasa, nikmatna asa alami eta nikmat teh. Datang we berwit naon balai teu asa naon. Ieu teh asa Allah teh naon disebutna ngahinakeun we ka urang teh. Sok padahal mah sadayana ge dikersakeun ku Allah. Nya pasti eta teh sadayana perkara tong boroning urang jungkerengna urang eta daun anu murag oge eta teh di tos naon tos ditasis ku Gusti Allah. Artina berarti sadayana perkara eta teh ditasorup ku Allah. Makana Rabbul Astar dibersihkeun tina pirang-pirang tutup-tutup hate. Tah eta teh akibat efekna tina salat anu aya ikomahan dina salatna. Terus ay munajatul abdi. Tegasna munajat si abdi li rabbihi kanu jadi pangeran si abdi. Tah munajat ye munajatna si abdi ka pangeran abdi. Munajatna urang keur dina salat ka Allah taala. Eta teh nu nepi eta teh dina salatna. Dalamun misalna keur salatna teu nepi ka Allah mah moal karasa, moal ngarasa deukeut sareng Allah teh. Dari anu teu nepi mah bakal karasa jauh we sareng Allah teh kitu. Antukna jawarih mah badan anggota badan mah keur salat madep ka kiblat tapi hatena di pasar, hatena di sawah, hatena di pagawean, hatena dina permasalahan. Sedengkeun ieu urang teh lamun jawarih urang
dada urang madep ka kiblat terus tundukkeun ieu pandangan urang kana tempat sujud, ieu sarua hate urang oge kedah nunduk ka saha? Nunduk ka Allah, ieu urang ngarasa ditasoruf ku Gusti Allah. Eta saleresna mah kedah mah kitu, janten sinkron anggota badan urang madep ka kiblat ibadah piliyah dina gerakan salat, ieu hate lempang ka Allah. Lempang ka Allah tina afalna, kana asmana, kana sifatna kitu. Ieu gerak urang digerakkeun ku Allah keur salat teh. Ieu urang cicing dicicingkeun ku Allah dina salat teh. Ieu urang bisana eta berarti kudrat Allah. Ieu urang daekna eta berarti iradah Allah. Tak kitu. Hate teh lempang sapertos kitu. Atuh kaditu nama berarti nyaksi kana keagungan Allah. Nya kitu. Biidhari sifatihi kalawan dohirna atanapi nembong kena sifat-sifat Allah tuh al jamilati anu sarae wungkul min rahmatihi tina rahmat Allah lil ubadi ka pirang-pirang tukang gawe ibadah. Tuh hebat namanya nuju salat teh dipasihan pahmianilah ku Allah. Atuh sifat sarae berarti dina keur salat mah sifat Allah tembong keur dina salat. Naon sababna? Sabab ieu aya dina pertingkahanna kataatan ka Gusti Allah. Berarti ieu teh aya sifat jamalna Allah. Naon sifat jamalna Allah? Perkara atanapi takdir anu sarae. Sapertos midamel kataatan, contohna dina salat tadi. Matakan karasa ieu teh salat urang teh istimewa, berarti Allah teh nu ngagungkeun ka urang. Pan aya puji, naon puji kodim alal hadisnya. Allah muji ka makhlukna. Mana bentukna? Eta makhluk ditiasakeun salat ku Allah. Tah eta teh tina sifat jamalna Allah, sifat nu saraena Allah eta teh. Min rahmatihi sareng tina naon tina kasih sayangna Allah tina nyaahna Allah ka abdina. Da Allah ye upami Allah teu nyaaheun ka abdina moal eta teh didaekeun si abdi salat, atuh berarti sudah barang tentu kapayuna eta teh calon asup surga. Naon sababna? Sabab ieu jam tapi bahasana lain ku pedah ieu asup kana surga ku salatnya sanes. Nanging salat ngajantenkeun alamat atanapi ciri eta jalma bakalan bagja. Gitu? Tetep bagja mah ku Gusti Allah, tetep lebet kana surga mah ku Gusti Allah, tapi di alam dunia dita'allukeun heula kana sabab jeung syarat. Moal oge abdi celeng-ceng langsung asup kana sawarga lamun teu aya ciri mah, mun teu aya naon teu aya tanda mah. Jadi tandana eta si abdi lebet ka surga eta dicirian ku Allah didaekeun heula salat. Gitu? Berarti jelas matakan bahasana mana ucapkeuneun mana tekadkeuneun. Ucapkeuneun mah urang ngalaksanakeun salat, hate mah tekadkeuneun Allah anu ngersakeun urang salat gitu bahasana. Jadi kitunya timbul teh eta timbul tina sifat jamalna Allah, sifat nu saraena Allah eta teh urang salat teh gitu. Tah urang teh berarti ngarasa we ieu teh agungna Allah ieu. Tanda bageurna Allah ka diri kuring dikersakeun salat ku Gusti Allah. Da saumpamana Allah teu naksis ieu, teu naksis dina urang tina tadi isa teu tiasa salat atau moal tiasa salat sok sanajan urang sehat. Sok pan seueur anu sarehat tapi teu aya jorojoy dina hate daekeun salat gitu. Teh tanda eta teh tanda. Jadi urang teh geuningan diperhatoskeun ku Gusti Allah. Aya jorojoy dina hate daek salat isya eta teh eta tandana diperhatoskeun, tanda rahmat Allah eta teh. Tanda kasih sayang Allah, tanda Allah nyaah ka abdina. Berarti aya tanda kaharep dibagjakeun ku Gusti Allah. Matakan dina keur salatna ge nya ya Allah dipupusti eta teh, dipupusti naon didama-dama, dihargai ieu naon pertingkahan salat teh. Artina berarti saancan salat ti urang teh tos persiapan dohir jeung batinana.
Secara dohirna persiapan ieu ningali baju urang ieu suci apa henteu bersih apa henteu upami katingali bersih katingali bahasa naon bahasa sucina ieu secara samar kumaha ieu pakaian ladangna ti mana ieu meulina ti mana ieu duitna ladang ngagasab apa ladang halal apa ladang haram ieu anu dipake teh dina keur salat teh eta teh ngaruh naon sababna sabab di mana-mana alus nu jero biasana mah cangkangna oge sok alus heula artina berarti rukun salatna urang paham syarat sah salat urang paham jauh tina pabatalan dina secara salatna atuh mantep berarti ieu batin oge batin seja naon seja ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka itu dohir jeung batinna luar biasa sebenarnya matakan perhatikeun secara dohirna perhatikan secara batina matakan kitunya penting fikih penting tasawuf tauhid penting kabehna oge penting atuh lamun misalkan fikih dijalankeun hakikat atanapi tasawuf teu dijalankeun kadituna fasik sabalikna urang hakikat we urang dijalankeun nya tauhid dijalankeun tapi teu ngajalankeun syariat teu ngajalankeun salat atuh jindik kaditu sebutna matakan luar dalam teh kudu lengkap ya kudu lengkap dohir dina fikih sampurnakeun fikihna batinna tina tasawuf jeung tauhid sampurnakeun eta jadi bareng kitu dibarengkeun sanes nyela-nyela eta teh sanes sakali ewang misalkan ayeuna dohirna heula engke we batinna mah misalkan naon can sampurna soalna ieu rukun salatna can sampurna ieu gerakan salatna atuh bareng saleresna mah kedana mah kitu karena memang setiap salat teh waktu demi waktu teh kedah aya naon unsur-unsur latihanana exercisesna kitu janten setiap enjing salat ayeuna salat enjing teh aya perubahan peningkatan urang ti akil balik dugikeun ka ayeuna kira-kira geus aya 1000 leuwih salat kira-kira salatna atuh kitu-kitu keneh salatna nya kitu-kitu keneh atuh di mana peningkatanana kitu nya nah eta teh urang ke dina salat teh eta teh tanda bageurna Allah. Nah, etanya tukang gawe ibadah ku Allah dipasihan terang hatena karobi anu ngurus manehna eta kumaha dipasihan terangna karaos keur nangtung teh Allah nu ngurus kana nangtung kuring tah ieu babna bab rasa matakan upami tos kana kolbu ruhu siru berarti udah rasa ieu teh dina hate urang keur dina salat ruku jeung sujud karaos Allah anu ngurus ruku jeung sujud kuring karaos eta teh obah jeung cicing nuturkeun tasarruf Allah eta teh kitu ieu mah ucapan mah Rabbi firli warhamni misalkan ieu warjukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fuani tuturkeun pan emang awalna dikir malyak dohnya tuturkeun sesuai anu bacaan kadituna dikir mal goibah teh dina tajalli afal hate teh naon ta'alluqna cumantelna teu aya anu berbuat eta kecuali Allah gitu berarti salat urang lain urang salat tetapi Allah anu nasorub atanapi nu ngersakeun urang salat kadituna zikir mal musyahadah kumaha zikir mal musyahadah dina salat hate ieu nyaksi ka Allah maksudna lain nyaksi ka Allah kumaha-kumahana nyaksi ieu keur salat teh agung Allah taala karasa akbar af'al akbar sifat akbar dat akbar af'al berarti kan pada melan Allah urang keur di masjid bahasana misalkan aya 15 urang benten-benten pendek jeung jangkungna gede jeung leutikna eta teh afal Allah hate nyaksi Gusti geuningan leres ieu teh akbar afal anjeunna teh naon sababna tos katingali atuh di majelis ieu oge katingali bentuk sareng naon rupana pendek jeung jangkungna leutik jeung gedena obah jeung cicingna eta sanes afal Allah apa apal Allah kan la fa'ila illallah teu aya anu berbuat kecuali Gusti Allah tah upami hate nyaksi kadinya teras kadituna tos aya rasa
rasa ieu kuring diayakeun ku Allah, rasa ieu kuring teh dikuasai ku Allah, rasa ieu kuring teh keur obah diobahkeun ku Allah, keur cicing dicicing ku Allah, komo menang rizki mah dirizkian ku Gusti Allah eta ngetos naon? Tos aya rasa dina hate eta tandana zikir ma'al musyahadah. Ta eta nyaksikan keagungan Allah teh kitu. Ta eta dina salat. Ruku jeung sujud teh karasa we ku Allah ieu teh dirukukeun. Keur sujud ieu teh karasa ku Allah ieu disujudkeun. Terus kumaha dina hatena teh eueuh goirilah kitu. Dina hatena teh teu aya makhluk. Hatena teh eling we ka Allah ta eta disebutna zikir ma'al yaqdoh, zikir ma'al hudur, zikir ma'al ghaibah, zikir ma'al musyahadah. Dina zikir ma'al hudur oge salaresna mah tos istimewa. Kan dina kitab Adabis Sulukil Murid disebutkeun esensina tah intina dina ibadah berarti aya hudurul qalbi ma'allahi piha, hate hadir sarta Allah. Anu bahasa umum masuk disebutkeun husu teh kitu. Husu eling keur salat gitu. Pan seseueurna mah keur salat loba-lobana mah teu elingnya. Teu eling. Allahu Akbar cengceng hate ka sawah. Keur macul we hatena mah kitunya. Sagalengan sami Allahu liman hamidah beres ya sajongjongan satengah kotak. Allahu Akbar keur tahiyat awal teh beres tepikeun ka nyorongan kan kitu. Tepikeun kaberes eta awe salam tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi beres eta sawah sakotak. Tuh ujung-ujungna mah kitu. Jadi badan mah madep ka kiblat tapi hate teu madep ka Allah, hate madepna ka goirilah kalian Allah. Atuh pan berarti kumaha persyaratan makbulna kitu. Matakan hate eueuh naon? Eueuh goirilah kitu. Teu aya lian Allah kitu. Jadi munajatna teh dina salatan asa caket we sareng Allah. Malah karawas saha nu bisa ieu nangtung urang dina keur salat. Pan berarti Allah eta teh anu bisa nangtungkeun urang keur dina salat. Urang teh ngaraos salat teh ku Allah keur dibisakeun nangtung kitu tah. Ya matakan tah eta disebutna munajatul abdi li rabbih. Jadi munajatna si abdi ka pangeranana gitu. Munajatna si abdi ka pangeranana keur dina salat hiji tapahum gitu. Dua teh bisa naon terbuka ya hatena ka Allah taala. Wa tarbiyatihi sareng nganarbiahna atanapi ngadidik biasa atanapi ngurusna Allah lil alamina ka alam kabeh. Atuh jelasnya Allah teh ngurus ka sadayana alam. Pan alhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana puji eta teh lillahi kagungan Allah anu mana anu ngurus sadayana alam. Kitu. Alam anu mana seueur alam teh. Ayeuna tong ningali alam anu jauh lah, ieu bumi jeung langit kalebetna alam dunia ieu teh diurus ku Allah. Diurus rizki di rizkian, naon hirup di hirupan, kuat di kuatan, bisa di bisaan, kitu ku Allah eta teh. Ulah salah. Tasarruf Allah. Ta upami hate nyaksi kadinya berarti urang leungit hijab urang, berarti hate nyaksi ka Gusti Allah. Alam teh lain bumi langit hungkul salaresna mah. Ieu we dina diri urang ya alam seueur dina diri urang we dia. Alam teh seueur mana soca eta alam urang. Cepil, panangan, sampean malah boro-boro naon boro-boro tina sampean, pan dina sampean aya buukna, aya dina buuk di urang, buuk nu panjang, buuk nu pendekna eta teh dipanjangna dipanjangkeun ku Gusti Allah, pendekna dipendekkeun ku Gusti Allah. Mana anu teu kata sorup ku Gusti Allah ya urang. Matakan hate teh ngarasa deukeut ka Allah. Naon sababna? Ngarasa ditasorup ku Gusti Allah. Da kadituna mah upami ieu hate tos ngarasa disaksi ku Gusti Allah, atuh berarti perbuatan ge sagala dijaga we nya. Sagala dijaga, hati-hati perbuatan teh. Boh keur naon keur raramean, boh keur sorangan. Naon sababna? Sabab ngarasa ieu hate disaksi ku Gusti Allah. Gitu.
pedah-pedah sosoranganan aing mah cenah meureun eueuh nu marhatikeun ieu aing moal salat atawa aing mah naon bae misalkan ngayakeun hiji kamaksiatan da teu naon teu katingali ku batur ieu tah berarti eta hate ngarasa jauh jeung Allah. Naon sababna? Sabab teu ngarasa disaksi ku Gusti Allah. Da lamun ieu hate ngarasa disaksi ku Gusti Allah, hati-hati walaupun sorangan oge. Aya kehati-hatian kitu. Tah eta tandana jalmi anu tos ngaraos deukeut sareng Allah. Wa mulkihi sareng ngaratuan Allah. Yaumaddin. Poenan agama atana poe akhirat. Jelasnya tengaratuan Allah atuh sadayana ge nu Allah engke teh di akhirat teh urang teh dipentan pertanggungjawaban ku Allah. Dipentan pertanggungjawaban ieu teh urang teh ayeuna teh di alam dunia teh engke di akhirat dihisab ku Gusti Allah. Mata eta urang ditingalikeun kana naon? Mata bisa ningali rupa teh eta teh rupa teh bisa jadi jalan balik ka Allah henteu. Ieu naon cepil urang didangukeun teh didangukeun kana perkara naon? Tah aya pangdangu berarti aya sora, tah sora eta bisa jalan balik ka Allah henteu. Terus ieu rasa, ieu letah urang di mana-mana aya letah berarti ka dituna aya rasa. Tah rasa eta teh bisa jadi jalan balik ka Allah apa henteu? Mana contona lamun urang ieu barang tuang, ieu urang ngaran barang tuang bade leueuteun, bade naon bae eta mah. Ieu hate pami ngarasa ieu teh begitu urang lebet katuangan teh ieu hate kerteg. Allah ieu teh nu maparinan rezeki. Eta heula. Allah ieu teh nu maparinan rezeki ka diri abdi. Sehingga dilebetkeun ieu ka urang kan kana mulut urang ngajadikeun rasa. Aya rasa amis, aya rasa asin, aya rasa gurih. Eta kusaha eta teh dirasakeunana, dipaparinan rasa eta. Da teu aya atuh anu nyieun rasa eta. Teu aya anu tiasa nyieun rasa asin. Teu aya anu nyieun nu tiasa rasa amis. Teu aya anu ngadamel rasa gurih. Pan katingali cenah eta teh gula mah amis. Berarti timbulna tina gula eta amis teh. Atunya sanes atuh anu ngamiskeun gula saha? Pan Allah. Anu nyiptakeun gula saha? Pan Allah. Pan aya eta gula anu teu amis. Pikeun jalma anu gering tipes mah sok sanajan ngadahar anu araramis asa pararayet we mulut teh. Tah berarti teh gula teh lain timbul naon amis teh lain timbul tina gula, tapi Allah nyiptakeun gula sareng Allah maparinan amis dina gula. Tuh dina rasa eta ge aya jalan balik ka Gusti Allah. Matakan eta teh Allah nu ngaratuan kasadayana alam. Allah nu ngaratuan ka di akhirat. Jadi di akhirat teh teh urang dihisab. Dihisab waktu diisuk tepikeun ka peuting teh dipake loba dipake taat apa loba dipake maksiat. Duh eta teh urang teh ditanyang teh di ditu teh dihisab. Mata berikut penglihatanna, panangan berikut kepatna, sampean berikut langkahna eta teh dipake jalan balik ka Allah apa henteu. Gustinya luar biasa sebenarnya mah. Merinding gitu upami lebat kadinya gitunya. Ila goiri dalika nepikal salian anu tos dituturnya eta subhanallah hebatna itu dina salat dugikeun ngahasilkeun buah atanapi tempat munajat dina salat luar biasanya. Teras munajat urang teh ngahasilkeun nyaeta hiji mata karasa dohir sifat Allah keurna salat. Matakan sebenarnya mah salat upami aya ngahasilkeun buah tina salat eling we ka Gusti Allah. Dua diurus ku Allah dina naon riayah sareng rinayahna. Tilu pado sareng ihsanna. Eta teh buah tina munajat dina salat eta teh kitu. Jadi memang upami tos salatna ge teu aya tingkah kasombongan. Naon sababna? Sabab nyaksi sagalana ge ti Allah. Naon dipake sombong urang ge tos salat? Naon dipake sombong urang rajin salat? Naon sababna? Ieu salat dibisakeun ku Allah, ieu salat didaekeun ku Allah. Mana nu urang da urang mah eueuh atuh. Kitu. Mantakan naon anu jadi ujub jeung ria takabur urang pinter salat, urang ge tos salat. Da sadayana ge ditasarup ku Gusti Allah. Tah bagi hatena anu ngarasa deukeut ka Allah sareng ngarasa ditasarup ku Allah mah eta teh gumulung we hate nyaksi ka Allah.
eueuh tak urangna disebut pana disebutna kadenya pana teh lain ngaleungit secara dohiriyah tapi hate teu aya makhluk dina hate teh ngan aya Allah hungkul eta pana disebutna madepkeun ka Gusti Allah minasipati tina pirang-pirang sifat wa munajatul rabbi sareng ari munajatna ka pangeran lahu ka itu si abdi ta ari munajatna rabbi eta teh ngaharewosna pangeran ka si abdi atanapi ngabersihkeun Allah ka si abdi eta bima ku perkara yulkihi nibakeun atanapi maparinkeun tiasa oge mere Allah kana emak pisirihi dina sirna si abdi nyimpen ilmu Allah Ta'ala dina sirna si abdi kumaha ketakna ngarti bahwa ieu nangtung teh Allah eta teh nu ngabisakeunana kitu lain urang nu bisa nangtungna lain daya urang anu bisa nangtung lain kekuatan urang anu bisa nangtung nalika keur salat tapi daya Allah tapi eta kekuatan Allah ta makna tah la haula wala quwata illa billahil alil azim keur nangtung dina salat leungitkeun daya urang leungitkeun kekuatan urang ngan aya daya Allah sareng kekuatan Allah dina hate eta dina hate ai tetep kan badan menangtung tetep badan mah kuat urang bisa urang heug ucapan mamangga tapi dina hate mah tetep kedah tauhid pan kedah wahada yuwahid tauhidan nunggalkeun Allah dina sagala perkara bade kumaha bae oge kitu tak keur salat sir teh ngarasa we sir teh rasa ngarasa ieu keur nangtung ditangtungkeun ku Allah tah eta disebutna matakan neundeun Allah di mana dina sirna eta si abdi tah eta nu masihan kapahaman kitu teh eta teh Allah nya eta teh Allah tah eta namina munajatur rabbi ilal abdi munajatna Allah kasih abdi jadi upami hate tos ngaku ye ngaku sadayana perkara ti Allah ngaku sagala bisa ti Allah ngaku nalika daek eta dikersakeun ku Allah tah eta teh munajatna Allah kasih abdi naon sababna tanda arek dibagjakeun eta si abdi teh kapanggih surga di dunia mana surga ma'arif tanda narek diasupkeun kana surga ma'arif di akhirat mana di dunia dipanggihkeun surga ma'arif surga kamarifatan gitu jadi aya ta'alluqna aya tanda-tanda najalmi anu lebat kana surga berarti di dunyana di paparinan dipanggihkeun surga kumaha surga di paparinan di dunia hate nyaksi kana keagungan Allah atanapi secara umum mah hate eling ka Allah eta teh surga gitu surga eta teh daripada anu goplapan eta teh anu dikuasai ku setan teh ya teras minal ulumi tina pirang-pirang ilmu al wahbiyati paparin ti Allah tuh ulumul wahbiyah disebutna eta teh ilmu paparinan ti Allah sanes anyar-anyaran eta teh nangtung dina salat urang teh saane ngan kulantaran teu dipaparinan paham ya tiba heula urang teh pan salat teh aya nangtung pan nya aya rukun salat nangtung eta teh tiba heula eta teh sabenerna mah tos katingali dina salat teh aya nangtungan ngan harita mah urang teu kapaham eta urang teh ditangtungkeun ku Allah dina nalika harita keur salat tah can nepi ilmuna teh tah eta teh tandana si jalmi di paparinan ulumul wahbiyah ya di paparinan ilmu ku Gusti Allah hate ngaku keur salat atanapi keur nangtung dina salat ieu Allah nu nangtungkeunana lain daya kuring lain bisa kuring pan la haula teh ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu aya daya kan kitu pan dina katerangan oge teu aya daya teu aya upaya urang mah iwati daya Gusti sareng kakuatan Gusti pan urang mah lemahnya doib urang mah aslina sifat basariah ya sifat manusia anu aslin mah doib lemah urang mah berarti nalika kuat kumaha dikuatkeun ku Allah
hate nyaksi Allah nu nguatkeun kuring. Tah eta ulumul wahbiyah teh. Paparinan ilmu ku Gusti Allah. Tiba heula ge ngaku nyaho da keur salat aya nangtungan ngan tiba heula sok upami acan paham sok asa alami we nangtung we dina keur salat teh nya teu ngarti asa alami we eta teh nangtung dina salat teh teu ngarti yen kuring ku Allah eta teh ditiasakeun nangtung kitu teu ngarti we malah masih keneh ngaku keneh ngaku kakuatan kuring ngaku bisa kuring ngaku kuring nangtung kan gitu. Komo kan itu ngamanan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kitunya inna sholati sanyana salat kula tuh. Lain salat kula tapi kula disalatkeun ku Allah. Gitu. Inna sholati wa nusuki sanyana ibadah kaula. Lain ibadah kaula tapi kaula diibadahkeun ku Allah. Tah kadahna teh kitu. Pan dina hate mah kudu dibersihkeun akuan, dina hate mah kudu dikosongkeun makhluk. Ngaranna ge tauhid, kitu. Nya? Ngaranna ge tauhid. Wa nusuki wa mahyaya. Sareng hirup kaula, lain hirup kaula tapi kaula dihirupkeun ku Allah. Jadi setiap perkara maksudna teh aya Allahan gitu lah. Urang cicing ku Allah dicicingkeun, ulang gerak ku Allah digerakkeun, ulang mapah ti bumi ka majis eta teh ku Allah eta dibisakeun mapahna teh. Urang didaekeun ka majis eta teh ku Allah eta teh iradah eta disebutna. Mata kana sok aya bahasa naon dengan iradah dengan kudrat sareng iradah Allah urang tiasa kempangariung di ieu majis. Kan kita sok aya bahasa kitu tah. Ta eta teh upami teu aya kudrat sareng iradah Allah urang moal tiasa kukumaha moal. Naon sabab? Sabab aslina sifat basariah manusia mah doib, lemah. Berarti atuh di mana aya nu ngagungkeun teh, aya nu ngamulyakeun teh, aya nu ngamuji ka urang teh, aya nu ngabaguskeun ka urang teh, ulah ngaku. Ulah ngaku urang mulia. Naon sabab? Sifat asli manusia mah hina. Tuh kumaha tuh pada saat dimuliakeun ku papada urang misalkan. Ai ucapan memang alhamdulillahirabbil alamin. Papada urang ngamuliakeun urang. Tapi ieu hate kudu nyaksi ieu Allah nuju ngamuliakeun kuring. Naon sabab anu mulia mah Allah lain urang. Urang mah nyaeta hina. Sifat basariah, sifat kamanusiaan urang mah hina. Berarti di saat keur mulia urang teh ulah sombong gitu bahasana. Jadi kitunya. Jadi lamun ieu hate nyaksi kana kagungan Allah di mana-mana urang dimuliakeun ku makhluk oge ieu teh hate teh henteu sombong. Naon sababna? Sabab ieu kuring lain mulia teh lain kuring tapi Allah nu ngamuliakeun kuring. Sabenerna mah kuring mah hina ada sifat kuring mah. Ai pa ayeuna berarti dimuliakeun ku Gusti Allah. Tah hate teh nyaksi Allah nu mulia tapi Allah nu mulyana lain kuring nu mulia. Atuh ucapan mamang alhamdulillahirabbil alamin. Matakan di mana-mana aya nu muji ieu papada urang hebat kan tenan cenah pangersa cenah misalkan akang hebat amat ucapan memang alhamdulillahirabbil alamin ucapan memang tapi hate buburu nyaksi nun Gusti ieu teh sanes mulia abdi tapi salira Gusti nu ngamuliakeun ka diri abdi kan kitu jadina bahasana. Jadi ulah kager heula urang lamun aya batur anu muji ka urang. Naon sababna? Sabab eta teh aya oleh-oleh ti Allah kana hate urang. Di mana-mana aya papada urang nu muji ka urang, Allah teh secara tidak langsung urang sok matangan sok tarawas ka sajating berbuat teh kitu. Allah teh maparinan oleh-oleh kana hate urang. Mana oleh-olehna supaya ieu nyaksi kana agungna Allah, supaya ieu nyaksi kana sifat muliana Allah. Karim Allah teh lain urang karim teh. Gitu. Jadi ulah waka eta, ulah wakana bahasana, ulah waka GR mun aya batur nu muji ka urang teh. Ulah mah ai mulut mah nya alhamdulillah itu tapi budig-dig geuningun dangah teh aing teh teh tah. Tah sakitu tah. Tah eta teh bagi jalmi anu goplah mah eta teh asa iman we keur kitu teh. Nya, matakan ngaji tauhid mah kudu bener-bener jero teh kitu maksudna teh. Kudu bener-bener jero teh naon sababna supaya urang nyaho ieu teh salah jeung benerna. Lamun teu ngaji tauhid puguh-puguh mah urang salah ge asa bener.
ngaku bisa, ngaku boga, ngaku orang pinter, ngaku orang mulia, eta teh pan menurut tauhid mah teu bener. Naon sababna? Henteu nyaksi ka Allah. Atuh berarti nyaksi ka Allah, Allah kawasa, urang kawasa, ngareujeng berarti eta teh. Ngareujeng. Nya eta sapertos kitu matakan pentingna ngawas teh sadayana ya sadayana penting. Matakan saur abdi teh abdi sering mengucapkan fikih penting fardu ain. Pikeun bag-bagan syariat. Tasawuf tauhid penting. Karena naon? Pikeun yang ngurus hate. Soalna kasalahan hate batur mah teu bisa ningali. Keur dina salat secara fikih katingali kasalahanana, gerakanana misalkan aya nu kurang atanapi sujudna aya nu teu sampurna, atanapi misalkan rakaatna kurang, sok aya panungingetannya eta nya. Berarti kan katingali, tapi keur hate salah ieu hate keur dina salat teu aya anu naon? Teu aya anu tiasa ningali kitu kasalahan hate urang keur dina salat. Kitu bahasana matakan penting. Ilmu hate ge penting, ilmu anu bangsa kolbiah teh penting. Naon sababna syaratna pikeun makbul ditampi ku Gusti Allah. Atuh hatena aya akwanan mah, hate aya makhluk mah atuh moal ditampi ku Gusti Allah. Ta eta matakan kitu. Pentingna jawarih, pentingna batin oge penting. Kitu nya. Tah eta teh tandana dipasihan ku Allah ulumul wahbiyah, kitu nya. Ulumul wahbiyah teh eta teh pamasihan ti Allah eta teh. Tadina disebabkan tadi teh munajat Allah ka abdina nyata aya putuh. Mangrupa naon? Ulumul wahbiyah eta. Sareng mana wal asroril irfaniyah. Tuh, sareng rahasia anu bangsa kamarifatan. Pami secara garis besar nama matak dipaparin ilmu laduni gitu loh mun bahasa aheng nama gitu. Dina keur salat ilmu laduni teu lain aheng-aheng kacidanya. Hate nyaksi karena keagungan Allah eta teh laduni. Dipaparin rahasia kamarifatan dugikeun katerang di Allah dina keur maca bismillah teh. Itu kan kitunya ikrarun bilisan ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim hate dipaparinan terang ku Allah. Ieu dina urang teh aya dua pertingkahan, aya nikmat ijad jeung nikmat imdad. Ieu teh ayana urang di alam dunia eta teh bentuk rohmaniyahna Allah. Upami Allah teu maparinan sifat rohmaniyahna, rohman ka urang berarti moal aya urang. Tak begitu urang maca bismillahirrahmanirrahim oge karasa ieu Gusti, ieu diri abdi teh didamel ku salira Gusti. Subhanallah. Tepikeun ka bismillahirrahman kitu nya. Terus war bismillahirrahmanirrahim. Karaos ieu Gusti abdi teh berarti aya tanda jalmi anu iman ieu teh naon sababna ieu abdi dikersakeun salat ku salira Gusti. Subhanallah. Berarti ikrarun bilisan tasdikun bil qalbi. Ikrar ieu lisanna mah ngucapkeun bismillah ieu dina hate ngabenerkeun bahwa abdi teh ieu teh nyatana Rahman sareng Rahimna Allah gitu. Tah eta teh ulumul wahbiyah, eta teh asror irfaniyah. Eta teh rahasia kamaripatan. Anu setiap jalmi teu paham. Dan memang ieu mah bab naon? Bab hate bang, sebab qalbiyah. Kitu. Tadi disebatkeun kapahamanna teh kitu. Nepikeun katerang kana naon? Kana tingkah paripolah di luar salat teh kedah sapertos salat kitu. Kadituna teh atuh nya dina salat aya tata carana, aya rukun, aya syarat sah, aya jauh ti pabatalan. Dina salatna oge hate madep ka Allah eta teh aya aturan-aturan. Berarti di luar salat kudu sapertikeun jalma keur salat. Matakan as-salatu mi'rajul mukminin leres eta teh. Da beresna kahirupan hiji jalma berarti beres salatna. Bener kahirupan hiji jalma tapi berarti bener salatna. Artina aya iqomah dina salatna. Matakan aya keterangan kapul jawarih anil batil ila salatin. Nyegah ka anggota tina salah karena tepi ka Allah ku ayana salat. Kitu matakan salat teh disebutna teh ngajauhkeun tina kamaksiatan, ngajauhkeun tina naon? Tina perbuatan-perbuatan anu teu dipikari do ku Gusti Allah. Nah cenah
Aya geuning anu salat mah rajin, salat mah daek gitu nya, salat mah getol, tapi geuning kahirupan sehari-harina tetep batur mah heueuh. Terus maksiat mah jalan, STMJT. Nah, cenah kunaon? Tah berarti urang kudu aya tanda tanya. Matakan ditampi jeung henteu ditampi na salat ulah nanyakeun ka batur. Soalna perkara ditampi jeung teu ditampi mah eta mah urusan kolbi, urusan batin. Batin mah teu bisa ditingali ku batur. Urang lamun sah mah katingali nya, ukuran fikih mah katingali. Sah henteu ieu dina salatna, tinggal asal tingali we rukunna kalakonan henteu, syarat sahna mencukupi apa henteu, jauh ti pabatalan apa henteu, tah eta sah kalebetna. Tapi umpamana ieu salat urang ditarima apa henteuna, tingali we kolbu urang, hate urang. Ieu hate urang keur salat eta diakuan apa di hadrat Allah. Gitu? Hate loba anjleung-anjleungan apa hate loba eling ka Allah? Mun hate berarti eling ka Allah nalika salat tanda ditarima, mun hate anjleung-anjleungan ka makhluk gitu. Atuh moal ditarima na oge eta teh. Naon sababna? Sabab syarat makbul kudu wusul. Hate nepi ka Allah matakan ieu teh ngaji kitab hikam teh disebatna jalmi-jalmi anu ngagaduhan himmatul ula. Cita-cita anu paling tinggi. Mana cita-cita paling tinggi? Wusul ka Allah. Naon sababna? Sabab wusul syaratna makbul. Atau syaratna ditampi ku Allah berarti dina salat berarti kudu nepi heula ka Allah. Kakarak ditampi. Ta eta anu katilu. Mudah-mudahannya ya kara katilu ya sadayana ge genep ya buahna tina salat secara hakikiyahna. Insyaallah kapayun urang lajengkeun deui nya. Dan memang seueur-seueur ting bisi modal gitu tah. Tapi ku sajaroning kieu oge mudah-mudahan ya urang hate sesuai dina katerangan bahwa dina hikam lamun salatna bener aya iqomahan dina salatna hate sok dibersihkeun. Hiji eta anu kadua sok manteng ieu hate loba eling ka Allah. Anu katilu ieu hate aya kapahaman sagala rupa ti Allah, sagala perkara ti Allah tak kitu. Nauhidkeun Allah ta eta buahna tina salat. Anu katilu, anu salajengna kaopat, kalima, kagenep. Mudah-mudahan kapayuna urang masih kene dipaparinan kasempatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tur mugi urang ditingkatkeun oge iman sareng Islamna ku Allah Subhanahu wa taala, disampurnakeun dohirna, disampurnakeun oge batina sehingga urang dikersakeun ibadah wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang dipaparinan ku Allah kasehatan, sehat jasmani sinareng sehat rohanina. Sarang mugi Gusti urang sadayana dipaparinan berkah rizki dina sagala ruptina, hasil pamaksadan lancar dina sagala rupi urusan. Mung sakitu kapihatur hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyala
Matkan abdi sadaya mugi Gusti nyala matkan abdi sadaya tina pancabahya tina reng coba tina pancabahya sina reng coba Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tadi orang beli ke orang Mohon.